Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Saestuna Allah geus ngadangu omongan awewe anu silih bantah jeung maneh perkara salakina sarta manehna ngadoni ka Allah jeung Allah ngadangu paguneman maraneh duaan. Saestuna Allah maha ngadangu maha ninggali. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Jama-jama di antara maraneh anu ngazihar nganggap indung ka pamajikanana. Pamajikanana teh lain indungna. Indung maranehna mah tayalian anging anu ngajurukeun maranehna jeung saestuna maranehna teh ngucapkeun omongan anu mungkar sarta bohong. Jeung saestuna Allah nu maparin maaf nu maha jembar panghampura. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Jeung jalma-jalma anu ngazihar salah saurang pamajikanana tuluy maranehna ngabedokeun saniskara anu geus diucapkeunana nya kudu ngabebaskeun abid saurang samemeh maranehna duaan calampur. Hal eta teh jadi nasehat pikeun maraneh sarta Allah maha uninga kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Nya sing saha anu hanteu boga abid maranehna kudu puasa 2 bulan tuluy tumuluy samemeh duanana calampur. Nya sing saha anu hanteu kuat puasa maranehna kudu mere dahar ka jalma miskin 60 urang. Hal eta supaya maraneh ariman ka Allah katut ka Rasulna sarta eta teh hukum-hukum Allah jeung pikeun kapirin siksaan anu perih. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayinat walil kafirina adzabun muhin. Saestuna jalma-jalma anu wangkelang ka Allah katut ka Rasulna teh dihinakeun cara dihinakeunana jalma-jalma anu samemehna lantaran saestuna kami geus nurunkeun katerangan-katerangan anu tetela jeung pikeun kapirin siksaan nu kacida hinana. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Dina poean Allah ngahudangkeun maranehna sakabeh
tuluy anjeunna ngawawarkeun ka maranehna saniskara anu geus dilampahkeunana. Allah geus nyatet saniskara lampah maranehna, tapi maranehna mah mopohokeun. Jeung Allah nyaksenan kana sagala perkara. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli syai'in alim. Naha maneh teh hante nyaho yen Allah teh maha uninga kana saniskara nu aya di langit katut saniskara nu aya di bumi. Hante aya nulian saurang oge ti antara tilu jalma anu haharewosan anging anjeunna nu kaopatna jeung kitu deui teu aya nulian ti nu limaan anging anjeunna anu kagenepna jeung hante aya nulian ti nu kurang atawa nu leuwih ti nu tadi anging anjeunna nu nyerengan maranehna najan di mana wae oge maranehna ayana. Tuluy anjeunna bakal ngawawarkeun ka maranehna dina poean kiamat saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun. Saestuna Allah maha uninga kana sagala perkara. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Naha maraneh hante nitenan ka jalma-jalma anu dilarang ngaharewos. Tuluy maranehna baralik deui ngalampahkeun saniskara anu dilarang tea. Saestuna maranehna silih harewosan pikeun ngalampahkeun dosa jeung memusuhan jeung pikeun wangkelang ka Rasul. Jeung upama maranehna datang ka maneh maranehna ngahormat ka maneh ku ucapan anu ku Allah henteu ditangtukeun pikeun ngahormat maneh sarta maranehna nyarita antara papadana. Nah geuning Allah henteu nyiksa urang alatan anu ku urang diucapkeun cukup pikeun maranehna mah neraka jahanam sarta maranehna bakal diasupkeun ka dinya nya kacida gorengna tempat mulangna teh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ye jalma-jalma anu ariman upama maraneh ting harewos nya poma maraneh ulah ting harewos pikeun ngalampahkeun dosa jeung mumusuhan sarta pikeun wangkelang ka Rasul tapi pek haharewosan pikeun ngalampahkeun kahadean sarta geura talakwa ka Allah anu ka anjeunna maraneh bakal dikumpulkeun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Saestuna eta haharewosan teh ti setan pikeun nganalangsakeun jalma-jalma anu ariman, padahal eta haharewosan teh moal bisa ngabahayakeun maranehna saeutik oge. Anging kalawan widi Allah, ku kituna nya ka Allah kuduna mukminin takwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ieu jalma-jalma anu ariman, upama aya nu nyarita ka maraneh dina riungan-riungan ngeser geura ngaleser maraneh mere tempat keur batur, tan wande Allah bakal ngaganjar ka maraneh ku kaleluasaan. Jeung upama dicaritakeun jung narangtung nya maraneh geura narangtung, tan wande Allah bakal ngangkat sababaraha darajat jalma-jalma anu ariman jeung anu dipaparin ilmu di antara maraneh jeung Allah Maha Uninga kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ye jalma-jalma nu ariman, upama maraneh rek ngaharewoskeun kapentingan maraneh ka rasul, nya maraneh kudu sidekah heula samemehna. Cara kitu teh leuwih hade pikeun maraneh sarta leuwih suci. Tapi upama maraneh henteu bisa sidekah mah, nya saestuna Allah Maha Jembar Panghampura jeung Maha Mikaasih. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما ta'malun. Naha maraneh sieun miskin pedah mere sidekah samemeh ngaharewos, jeung upama seuk maraneh henteu ngalampahkeun kitu sarta Allah maparin panghampura ka maraneh, nya prak adegeun salat jeung cumponan zakat sarta masing taat ka Allah katut ka Rasulna, karana Allah Maha Uninga kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Naha maneh henteu nitenan jalma-jalma anu ngomplot jeung kaum anu dibenduan ku Allah, maranehna henteu kaasup golongan maraneh jeung maraneh lain ti golongan maranehanana, sarta maranehna sumpah kalayan bohong bari maranehna nyaraho. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah geus nyawiskeun siksaan nu perih banget pikeun maranehna, saestuna kacida gorengna saniskara anu geus dilampahkeun ku maranehna teh. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum 'adzabun muhin.
maranehna ngajadikeun sumpahna teh jadi kedok, tuluy maranehna ngahalangan batur dina jalan Allah, ukituna pikeun maranehna teh siksaan nu matak hina. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Moal pisan bisa nulungan ka maranehna saeutik oge tina siksaan Allah, harta boh anak-anakna oge maranehna langgeng di dinyana. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Sing inget poean Allah bakal ngahudangkeun maranehna sakabeh, nya maranehna bakal susumpahan ka anjeunna cara maranehna susumpahan ka maraneh, sarta maranehna nyangka yen maranehna teh geus hasil, masing nyaho wae yen maranehna teh tukang barohong. Istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Saestuna geus kumawasa ka maranehna, nepikeun ka ngajadikeun maranehna poho kana eling ka Allah, maranehna teh balad setan. Sing nyaho bae yen balad-balad setan teh jalma-jalma anu rarugi. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Saestuna jalma-jalma anu nangtang ka Allah katut ka rasulna teh maranehna di pihak nu eleh. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah geus nangtukeun kami katut rasul-rasul kami anu bakal unggul. Saestuna Allah teh maha kuat, maha gagah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Maneh moal manggih kaum anu iman ka Allah jeung kana poe akhir tea, nembongkeun ka cinta ka jalma-jalma anu nangtang ka Allah katut ka rasulna, sanajan maranehna teh kolot-kolotna atawa anak incuna atawa dulur-dulurna boh kulawargana. Maranehna teh ku anjeunna dipelakan iman dina hatena, sarta anjeunna geus nguatkeun maranehna kalawan pitulung ti anjeunna, sarta anjeunna bakal ngasupkeun maranehna ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan
maranehna langgeng di dinyana, Allah ridho ka maranehna sarta maranehna oge ridho ka anjeunna. Maranehna teh balad Allah sing nyaho wae yen saestuna balad Allah teh nya maranehna nu bakal unggul.